Jika anak aing bu sepanjang gini cukur kasep dia anak cukur Mang, sabar ya dicukur kurang dicukur ya mas jabring kieu ngaran ieu deui koneng disebut awe macana jalan hayam 10.000 murah. mahal tuh 10.000 biasanya 5.000 Bang, 2.000 Bang, menang tuh 2.000 menang tuh Nah, 2.000. Paling sih senang unggul 2.000 medek sih senang unggul. wah, tuh menang ditawar lah, besok 8.000 deh, banyak diajukan ke 2.000 lah jangan sudah beri dia, masih menang awewe ya cukup lagi Iya ramai kieu ningali nu gapleh nya duitan. Sigana mun diturutan ku urang sareh beunghar na ieu mah ieu mah du ajakan si Adok Mang, dia teh yang juga nomor 8 juga dia nama kamantos diurang Jangan nyung ke loba nawar kumadi. bahaya tuh Mang, nganyuk oke nyangka orang kasih karena dia musik box nu urang sakitu mahal eta wah dibuakakeun si karena di mah urang mah teu nyangka pisan sakitu urang subatra dila jeung mana teh tapi kakarekeun urang leungit musik box bawakeun si eta teh coba mahal ieu teh duh aing mah teu bisa dahar bisa sare aing mah panggih wah ini kerani wah cacap dulu sekalian biar kabar ini kota tapi udah itu dia kedua Sim Ira mana balik di kota Ci tuh balik di kota mah minta udu jeung si kopi namun itu beja-bejakan di dia dari sia udah datang ka dia kehe teh mana musik box urang jeung kantong sia babal teh musik box nan kantong nan urang mah di tedek mentar apa jeung kopi kelah dagoan ngalias kieu menak mawa kopi jeung udud deui oh no ya kopi jeung udud teh jina sia jadi gelo kitu mana duit 7 juta urang buat musik box dia kan orang apa aji si Kosim balik ke kota teh jadi gelo aing balik sieun jika anak bu geus dicukur kieu mah bakal beki kasep jamu rasa kieu sahanya aing ala kieu mah kumaha masakna nah jika dia ngopi jamu noy ayo nyoy mantap ieu mah enak jana yuk turun ke jamu beja menang maling tepat duling ke beja mah mistis iya jabu lah mana karena dia sugan saha keur naon ieu tapi jamu mistis kieu nah kita di balik ninggalian balong ka kauh laukan melan haus cik jamu ti mana eta lah geus ngomong hayang mangala tah dan bebeja urang tadi kela tapi geus bebeja geus bebeja jing hayang mangala bae atuh nya urang ngalanya hiji dua wae mah teu udah geus bebeja pengisi perut jing ayeuna dok dinya di ka mana dok kan si wujud nutur keneh omat siap lah cing loba meh bakal ditu siap omat, oke siap capek
mending ngecek heula jamu nu mitoha gitu. Mumpun keur mahal ieu teh. Sugana jadi duit atuh. Terus datang ke warung mah. Ah, daripada aing ketemleuhan kudu bogana dicakakak. Mending aing balik ke sujud. Ah, Mana euy jamu teh? Nu asak hiji-hiji acan. Oh, itu asak eun. Kin bae da geus bebeja euy cek si Adok oge ah. Keur naon maneh Kang Radik? Bang, jamu Bang, amis. Aramis cek sapait. Eta apa teh jamu usaha? Teuing Bang. Geus bebeja si Adok. Yang usaha, tapi bawa da geus bebeja geus eudeup yo. Jeung dipetik. Apa teh jamu usaha? Nu diingkeun ka si Adok. Si Adok mana? Si Adok da eueuh. Itu nu mitoha urang. Kumaha tuh Bang? Ieu da geus dialak ku di dieu. Teu hayang apal pokona mah urang mah. Nu penting ganti rugi. Oh, oke. Kebenaran mana kadeu lah sekedeng aya bisnis. Tadi bro. ayo bisnis naon mana ieu ka urang? Bisnis piduit atuh. Ah, misalnya daripada piduiteun urang panyiarkeun HP tah yang HP jeung mana euy? Boga duit di mana maneh hayang boga HP sigeun urang. Boga atuh urang kamari mah rok entok dinu aki urang dijual tadi ka Karama lumayan. Kita mah doraka atuh. Hayang HP jeung mana ci urang gitu. Nah, ini urang bisnis lah jeung urang atuh. Bisnis naon? Atuh eta mah kudu opatan aduh anu eueuh. Oh, saha tuh? Opatan mah. Salah euy. Urang tadi nitah si Karna di tadi euy tuturkeun. Ketempuhan dewa di urang ting ngimpi naon nangis beuti sugan urang si Adok teh geus bebeja ternyata ini can geningan eta teh jamu nu si Bang Kobra teu apa lain geus ketempuhan deui si Adok papanjang kudu diamakan Din melongan si Adok teu Hah? Mentah lah duit cara bukit kurang bejaan. aduh rokok ya Tuh. mana ya nak Deing tak apa? nasi bare udud kebayat tuh Kira kumaha teh kabitak? Euy. Tigana urang mah tereh beungan euy ieu. Heuh, bakal tereh tuh ieu mah tingali. Tigana HP kos nu maneh urang ka tereh kabeuli euy. Bakal ieu masih bakal tereh. Tuh. Ah, Heuh, bakal tereh mah bener. euy. Urang hayang pisan HP jeung maneh euy. Ngalin alus kieu ya euy. Kana judi wae loba euy. Tinggal di karena di kadieu tuh. Mana? Ada mana kan Adi? Beneran. Kadieu. alah mis masalah deui jeung si Bang Kobra urang Masalah naon deui? Mana soba masalah kieu euy? nya ge si Bang Kobra geus tobat tapi anger we kacenah bengal Aku naon? kieu jamu napa nyalahkeun ka urang paot Ah, geus bebeja urang kana bogana. can eta teh cenah cek si Bang Kobra mah memitoha si Bang Kobra Wah, itu si Bang Kobra. di dinya geus bebeja can Candi. nyalahkeun ka di dieu Kumaha teh euy? urang bingung untuk keur ngagantian duit di mana Ieu solusina gantian. ya naon ieu asa dinya Bali atuh. Oh, naon tuh. Bari balunghar. eta duit pakah diumpuk-umpuk kitu Karek atuh. ayo kumaha Kurang carana tidak bae ieu teh. saha Saha nu kan? si Koneng Cobaan aja kan yang nyawa tuh. ayo Satuan tuh. mun teu urang gapreh Jawa Tiluan bisa. tiluan bisa gapreh Jawa Ya itu agak sunah. Lumayan lumayan Ya, udah. atuh. Tela modalna di mana
Gak ada orang semoga lah dan jual entong. Ya teman iwal di mana? Di mana? Urang boga geus aya urang mah. Orang paling deuk ngagadekeun bae ku jam mah urang mah. Ujaya lah kujamnya asal piduitan asal payu lah dijual itu lah. Ayo sok. Ayo lah. Rumah main aya. Ayo tunggu dia. Mana? Ya ngomong atuh darah ya kalau si Ujo teh disiksa. Ayo disiksa. Ayo ah. Masalah. Seberapa? Oh, 2.000. Ya. 2.000. Oh, 2.400. Kieu mang, ya. Kurang buka 5.000 heuh. Nah, itu 2.400 sakrem mang. Ya, hitung-hitung amal. Heuh. Geus nuhun mang, ulah kapok. Naon? Bae pira 2.600. Heeh, pek-pek ke bae pira 2.600 atuh. Namanya. Belagu ini tukang ojek ke rumah pego dibere duit 5.000 kekeh minta pulang dasar tolol ngomong-ngomong si Adok si Wujud ingetin kene mualnya awas ya kena apa